pada kasih luku sunti diriku curati Aduran di balena, ketoknya urang bukakan. Aduran di pamarentah, ayo urang laksanakan. Pilih seni bintang di Pasifik kalihan, dipilih kopi gede, wadana parahian, dipilih emas kopi gede. Hola.
pingantun pendidikan jadi guru penerangan jadi guru penerangan sabar bari jang ikhtiar Allah pendidikan mana bisa ditung-tungan mana bisa jadi tung-tungan seniwati ke depan anu pasti jadi juru penerangan abantu pamarentah itu lebat masih kawi dirinya tempat pariung barina patuker pikir Allah yang gede sanos barejeng wengi dikirimisan hujan sakedek aritos ibing masuk sesang semua untuk nyarenak karembong beureum semua Allah dietang kirang langkung aya salawe sareng bebenjit munung Allah mah oge teu hilang jang dede sanos barejeng capek gawe bebersih mah kewajiban urang runtah nu pabalatak sumun dieser-eserkeun anu ayang-ayangan disanakan terang dipikeun nang kade niceuna ulah di mana wae marangga kasadayana pagelaran seni wayang dia pihaton kelakuki dan aturan wiroja kapan kasadaya nolali tinggal bangun tambah gerakan seni sungai kurbani orang sabangsa orang samilada panggung lagu gantungan kawitan buka lagu
lagu klasik anu asli. Warga seni Padalarang mere contoh jangan tinggal ngabantu pemerintahan jadi juru pagerangan. Langit cedem pulau Hawa kawih munggaran bubukane pagelan mulai dari jantung kemarinan pakutan pagelarkan seni wayang rinit kabinang kita si jadi tuntunan karena kasayang ulah jantung kawanan unibul pakai pipirit kurupi jenting wadana parahian majarkan seni wayang mipanding hiji gambaran mibanda hiji gambaran siokane kahirupan ya bisa parakan cakir omongan lesan pula pabengan jangankan garapan mugi aya kamampaatan jangankan garapan sawah kawita boboga lagu klasik anu asik tinggalkan utama gelar kesenian Sunda purwani ngurang sabangsa urang kami laksa paidi warisan pusaka urang posisi
Bapak Samsudi warga seni penerangan tertentu yang hakikat ngabantu pemerintahan menjalankan pembangunan Bapak seni warisan kerukunan Mokiran jalan luyu sauyuna mangga urang samirasa dasar seni no utama jalan luyu sauyuna dasar seni no utama seni lain tapi pikir nyali budi anu tami pakadus dharma Pujangga pembawiwi pencipta seni Pawa yang mangga urang majengan sani kabungan seni Sunda totona warisan man karuhun Allah Paep Samsu mimende siapa anu ngamonang anu ngajenjong ita budi banar kadu ijek lukur tantung derajat budaya no depi mama lah saya barang hiji ciri karasa diambosi pati pakados tarama murang ini tantang tumo kamaringan lagu sama
sanada sintira silap kapaan sanudin simbol silik desas mita Bapu Hawa Siskang Danur Cimuncang Kabanjar Sari Yubatur urang hiji Waslan Anwar ngagelaraken malih Kang Danur Citra Nur Cahya Nur Sari Nur Jati tuh rombongan datang ti lesan pura pangwenang sanajat jauh oke datang pancen tugas rek ngawayang Semar sang danar guli basa sempengang sengang sem mar ngemaraken dat mahatungan Yubatur urang kasitu Yubatur urang abatu wayang nganut maring dalang dalang ngemurbai makhluk mah tekumaha angin mibong bari asbakan ngawiratan patra sabar bari gangga banyu sabar wirakan jauh banyu tanu mangsi ilmu tutup nyata ning kalam ulang wayang wene jar wayang tunggal maman ya maman balu disilat ding caring para kancing ari sing saring set para ikat warga seni padalangan eta seni man sejati wayang teh anu perlambang manusia nu melendang pagelaran wayang purwa kacarios di negara Amarta ieu negara Amarta nu kasebat sugih mukti berat beunghar sanes sugih beda puncir leuit beunghar kudunya berada nanging sugih ku ilmu ti Gusti Jemar kurasa anu nyata perbawa mata tengkrem kertak lan laharja
bade raharja kumaha ieu nagara upami rahayatna teu acan kerta bade kerta kumaha ieu rahayatna upami para pangagung nagarana teu acan ditata tentrem hartosna katertiban beres-res mere eunteut seureuna puguh salang surupna kakara rahayatna bakal tungkul kanuju ku tengah kana sadapan makaya harta nu nyangan kipayah anu halal atuh tangtos bakal reumeuy ku beungeun reumay ku kadaharan teu angang teuring rang hariwang tis pikir palipurna hamo aya karaman anu tumiba ka nagara jeung karahayatna kaum tani mukti kaum buruh mampu kaum dagang senang anu beungharnya kanu miskin layak kahirupanana bujeng-bujeng anu barang pentak di ieu nagara adalah anu bade masihan ge kasesahan kasahagesan masih keunana kumargi rahayatna sadaya pantos saja tak subur makmur gemah ripah loh cinawi anu janten papayung agung ti ieu nagara jenengan Prabu Darmakusuma di dehesan ingkang raina kula lan sadewa oge ingkang putra Gatotkaca sareng Antarja sadaya sami tungkul pasemon semono ajrih serak kemangkul kayak kuncim pertala mukanipun kadia tatamanik krama sadaya samirau sami jajar pada pinara Sri Nalendra Prabu Darmakusuma ngagemah kutanira gelung kali silokane satagrana satangarana haya gerena lami-lamingan di kekedaling lisan Prabu Darmakusuma dipayuning sadaya para pangagung anu samirau mekaten pengandikanipun kedaling lisan Raina kula majeng caliknya kapayun satata sinareng akak kaula nun Raka Prabu dipayun anu kapiatur tirai panjenengan badhe ngaturaken semabekti kaujung Raka Prabu mugabe ditampi pembagi rai kateda katarima malah disimpen di luhur pulung ati pude ing mestaka kalina perkawis bok pilih aya kalepatan ageng sumonton alin agung cukup lumur jemar hampura anu diteda soal kesalahan temporo sifat di hidup dalah diakan ge kesebat hiji manusia nugus jadi raja dipercaya ku hamba rakyat sanagara ari jero nama sarwa manusia biasa orang pada salin maklum be malah saur kesepuhan di Cisipan tema ayam masaki nang kodat tiwar kudunya sudah gardasa pengharwi kuti sebuku ilmu pandita asa jemar kesalahan dengan dina hiji martabat teu cacah teu menak teu rayat teu pamimpin teu bodoh teu pinter kesalahan aya wae nu mata kurang pada salin maklum be sami-sami kaula nun Raka Prabu oge Yai Sadewa kaula nun Raka Prabu
dipayun anu kapiatur tirai panjenengan badhe ngaturaken sama bekti kaunyuk Raka Prabu muga bae ditampi pembagi rai sadewa katarima dining astakali asta tangan kali tua ditarima kedua panangan kiwalan tangan simpen bulung ati deing mestaka kali bok pilih ayat kelepatan agung sumawantan alit agung cukup lumur jemar ham anu ditenda sanajan diakang geu bedana urang pada salin maklum berai Gatot Kaca anak tua Kanjeng Rama dipayun anu kapiatur ti putra panjenengan badhe ngaturaken sama bekti kaunyuk Kanjeng Rama ditarima Raden oge kalina perkawis bok biaya kelepatan agung sumonten alit agung cukup lumur jemar hampura anu ditenda sanajan diwanget aya bedana urang pada salit linglung anak tua anterja iya wah dipayun anu kapiatur ti putra panjenengan badhe ngaturaken sama bekti kaunyuk Kanjeng Rama muga bae ditampi di dawet kesir ditarima Raden oge kalina perkawis Bopilaya kalepatan agung sumawanten alit agung cukup lumur jemar hampura anu dendam membuat pangayut memang teraju aya di Kanjeng Rama kulah gumpur lamun jadi lembe burung halus ieu lembah ulah payah bising pajarkeun bobodoan murid pada diamungna Sakarawa ngaku murid dede Sasuba ngaku murid dede padahal murid pada diamung anu absah aya 8 saja biti putra-putrana geus ngantunkeun anu opat tinggal opat deui ngan ayeuna teh sarua jeung pae naon wargina teu pararayu opadana ge kapinu damel oge kalina perkawis ngaging selingih karai panjenengan aya pikersaeun naon Raka Prabu aya pikersaeun naon kaula mun Raka Prabu aya pikersaeun naon Kanjeng Rama aya naon ieu teh eta teh nu opat aya kene teh aya anu hirup sareng geus paeh we geus beak buntuna ba ke daguan heula sakedeung ulah arek burung usus sabab saur kasepuhan ti dieu mah ulah Gatot borosot geuning aya basa kieu dijugjug ka gunung suwung diintip ka pasir sepi neang tapak meri dina cai tapak heulang di awal-awal galeuh kangkung pangkas bitung beungkeut parek kinten adohe istri geulis gagaweran berehan jarang masihan amis budi jarang seri capetang jarang nyarita upami angkat 100 tugi tekirang sareng tulangkung pihartoseunana kedah hawara pikir lir biwir supaya tebekas nyalahan dina pokna pihartoseunana naon hal anu urang bakal diucapkeun teh urang emut nu langkung paos supaya teu nyinggung parasaan kasasama kapinu damel kumawa media tos bari hiburan dimimiti rakyat anu leutik nepi ka pangagung anu pangluhur-luhurna ku hiburan mah kabeh oge pada butuh sabab budaya perlu jalan budaya perlu lestari siapkeun seni naon anu dibawa ka alun-alun wirata pinu damel mangga kaulanun ku abdi bade disiapkeun bejakeun ka seksi kesenian kita ka dieu kieu seksi kesenian kita ka dieu kitu
sok kita datang ke seksi kesenian gitu kita kadi seksi kesenian kita kadi seksi kesenian sok kita kadi punten kula abdi seksi kesenian ti karaton kula ti amarta lain ti astina abdi ti amarta linggih teh aya nu payu seni teh ponok umur aya nu panjang umurna seperti dewek kesel hayang manggung teh hiburan cenah budak saha ibu juru kawihna Mama Yuyun nu hiji deui cacakan geus alaya umur mah jiga gareulis we ari sine da rarasaan mah ieu teh rata-rata rarasaan mah di 50 ka luhur umurna awet jaya sine geuningan cek padede amung bamba heula malah sok dikawihkeun ku almarhum Kang Aying Wiguna kieu laguna lalak konsinen ayeuna beda jeung sinen baheula kajeun raja goreng sora teh Yuyun asal geuning arah alus rupa geus tah nu kitu geuningan meuni hararayang dalang Bandung da dilang Subang ge bisa ngawi bisa padahal nya merangkeun seset da padahal malah meureun pada sok lalaguan meureun bisa ngalagu oge sakitu we sok hiburanana aya deui geuningan nu kieu euleuh ate mulih timan eta naon anu dibuka cing atuh Neng Yuyun urang ngabuka atuh alaieur atuh madi gila guys ulah loba tinggi waktu bising sengker awat tria batur surah kana wong parikanca surah kana wong wiyaga geus jadi hiburan sinalena geus jadi kebiasaan lirban barongan di tangga palakrama gumi berat katia padaman kidalang ngiblat ulun wiyaga minder mulut celegur kania sinapsenan gentraan papatar paminake wong kanca wiyaga kapapagka dia batara roboh ala dia